Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di Sarang Abdi Danu, Bapak, Ibu, Teteh, Akang, hatur nuhun nu masih setia di channel Rumah Idaman Sultan sareng channel Properti Kang Danu. Ayeuna Abdi kaleresan nuju aya di Parakan Muncang. Janten Abdi bade nginformasikeun aya rumah subsidi wilayahna di Bandung Timur. Wilayahna di Bandung Timur. Rumah subsidi ieu teh punten nepangkeun heula. Kaleresan Abdi di rancangan mangga Sarang Abdi Tuti Herawati. Sebagai Marketing di Sindanggalis Jaya. Janten ge pami misalkan ya Ibu, Bapak, Teteh, Akang nu bade naon namina teh silaturahmi ka lokasi ieu biasa tepang sareng Bu Tuti. Tah ieu teh masih keneh seueur nya unitnya. Masih. Naon namina teh akses jalan ka dieu ge pamiti jalan utama provinsi dieu kan seberapa menit tah? Paling 10 menitan. 10 menitan. 10 menit itu tos dugi di lokasi. Jadi salah satu unit anu tos terbangun gitu. Dia orang cek lebetna sepertos kumaha. Perkawis hargi mah kangge spesifikasi itu ya bilih kahilapan ku abdi dibuka gitu nya. Ieu ku abdi ditaro di bawah video ieu dina deskripsina. Orang coba cek we kalebet gitu nya. Yuk Bu Tuti. Ya, enggak. Tah ieu kangge carport teh pirang langkung kemudian datang aya 4 meteran panginten. Carport teh cekap kangge sa mobileun. Terus anu ditaroskeun deui Bu Tuti. Teu pami misalkan aya customer nya aya konsumen misalkan ngagaluh di dieu tos lebat booking teh eta proses ka dituna kumaha teh Bu Tuti? Upami tos booking misalnya 1 juta kan lainna teh nuju promo. Oh aya promo. Tuh kaleresan aya promo. Padahal teh ulina teh 15 juta, mun jual promo jantan 10 juta. Ayeuna teh kaleresan nuju aya promo di proyek Parakan Muncang rumah subsidi ieu teh. All in teh 10 juta nya. Mohon promo. Tos terima kunci. Jaba langsung bangun. Mohon. Keun ke eta engke dibahas deui panginten nya abdi hoyong ningal lebetna penasaran gitu tah. Ieu carportna terus aya taman ya teh sok Tuti ti payun. Ieu pasad payunna ge nya terus aya pilar terus benteng kieu gitu. Panyangga jandelana terus aya ieu jendela bukaanana partisina terus aluminium. Ieu kangge ruang tamuna Bu Tuti nya. Mohon kangge ruang tamuna. Ieu mah jantan sapertos rumah komersil jadi nanti sana subsidi ieu mah nya. Jendela matina di luhur gitu saya 2 ya pencahayaan kelapatna maksimal, lampuna kantun masang. Tai progres pembangunan teh Bu Tuti sabar alami. Di ngawitan booking dugi ka terima kunci 2 sasi. 2 sasi, Bapak, Ibu, Teteh, Akang. Janten 2 sasi tos lebat booking diproses teh langsung bangun terima kunci. Ayeuna daripada ngontrak teras daena daripada linggih di mertua mending ditabungkeun betkeun booking ka dieu gitu. Ieu ruang tamuna dilanjut deui ayeuna mah. Langsung ke kamar we ninggal ke kamar. Ieu kamarna teh saya jendela bukaan. Mohon Akang. Terus biasa dibuka. Kita partisina aluminium terus aya jendela mati. Angge cahaya kalau rata-rata 2,6. Iya teh, jendela. Plafonnya lumayan. Plafon lumayan kilometeran plafonnya. Iya kamar utama, kamar pertama. Ayeuna lebat ka kamar kedua. Iya kamar kedua na. Sami ukuranana mah. Aya di opat ka 5 panginten panjangna 5, sadina aya opat. Jendelana ieu mayun kapengker jendela bukaan teh. Tuh tos aya. Ieu teh langkung kumaha ieu? Kanggo dapur langkung 2 meteran tanahna. Oh, ieu teh kangge dapurnya. Dapurna dipengker. Tah ti isieun ieu mah bahara rejo dipengker teh. Ieu ka jaman we heula. Wah, jamanna tinggi. Kalau udah ambil dinding keramik. Ai pami custom lebet misalkan si customer hoyong klosetna duduk tiasa. Oh tiasa di custom eta mah kumaha sakahoyong. Keramikna setengah. Di manfaat keramik teh pami kotor gampang ngabersihanana. Kangge pencahayaan ge ka WC pami ditutup kieu teh. Lampu teu kedah dihurungkeun. Ventilasina udara terus aya. Ieu teh sementawis
klosetna teh jongkok, jongkoknya. Itu biasa dibuka Pak. Oh, itu biasa dibuka. Mohon. Nah, iya teh. Ini ieu teh upami kaistimewaan teh gentengna teh tinu taneuh nu sanes mah tinu aluminium. Tina speknya. Mohon tinu spekna. Terus elis plan. Mohon. Oh, tina kenteng teh kelebihanana teh tina tanah bahan. Mohon genteng plengkong. Pami bata hebel atau Bata hebel. batana hebel gitu. Sadayana tos aluminium kusen sadayana. Kusen tuh spek. Jantan kayak ibu bilih hilap gitunya abdi kirang ngajelaskeun anak kirang detail. Ieu kantun di aos we di bawah deskripsi video ieu. Terus naon namina teh? Bilih misalkan tertarik atau napi berminat hoyong bumi subsidi nu di wilayah arah kawasan Bandung Timur. Ya gua abdi direkomendasikan margi naon ieu mah subsidi rasa komersil ninggal spek labetna teh gitu. Da kantun naon namina teh? Selling point teh wilayah ieu teh di antawisna caketna teh kahatek caket pisan ka pabrik teh. Kuarang 2 caket ka Kuarang 2. Kuarang 2 caket. Ka jalur angkot mau 400 meter. Jalur angkot mau 400 meter. Ka Alfa 2 menit. Alfa 2 menit. Mohon. Segala rupina ke ku abdi ditaruh di bawah deskripsi Di lebet video tos aya ieu. TK deh. Terus aya TK, fasilitasnya musola tos aya, TK tos aya di SD SMP cara ketnya. Mohon SD SMP caket, SMK caket. Ka Glosir caket. Mumpung menuju promo, cekap DP 10 juta all-in, antosan proses, gaduh bumi, terus terima kunci. Antos naon deui gitu. Ini saran ti abdi ya, naon namina teh enggal survei lokasi heula supaya teu penasaran. Insyaallah ge di lokasi terus aya bututinya. Mohon. Itu paling aya ku abdi ditutup panginten kangge konsultasi ka payuna bilih bade ngahubungi abdi katun klik link di bio atau napi nomor WhatsApp nu aya di bawah deskripsi video ieu gitu. Cek itu panginten anu tiasa ku abdi diinformasikeun. Mudah-mudahan informasi ieu bermanfaat sareng ngabantos ka ibu bapak teteh akang anu nuju milarian bumi subsidi di wilayah Bandung Timur. Ditutup ku abdi panginten Bu Tuti nya. Maka hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun abdi Danu. Makan abdi Tuti. Mohon sakitu hatur nuhun. Hatur nuhun.